kejadian ieu pernah ke alaman ku kuring nyaeta sababaraha taun anu geus kaliwat. Kuring jeung lanceuk awewe geus pulin ti imah lanceuk anu panggedena. Imah lanceuk nu datangan ku kuring duaan teh jarakna teh tepati anggang. Dalamun disorang ku kandaraan mah paling kana 40 menitan oge tepi. Jajalaneun anu kudu disorang ngajugjug ka imah lanceuk teh lamun wanci peuting mah rada lumayan pararoek. Sabab masih keneh loba tangkal awi anu cingrung gunuk jeung tatangkalan anu sejen anu matak jadi nambahan harieum jajalaneun. Kuring ngadatangan imah lanceuk teh tayalian rek ngadon nyokot duit. Satepina di imah lanceuk nya kuring ngalaksanakeun naon anu dipimaksad. Teu sababaraha lila aya kana jam 10 kuring balik di imah lanceuk anu cikal teh. Kuring balik kana motor ngabonceng lanceuk awewe sabada urusana beres. Sanggeus kuring pamit kanu jadi lanceuk anu panggedena nya kuring langsung muru mulang. Dina perjalanan balik di ka imah di palebah tikungan dak dumadak motor anu keur ditumpahkan teh pareum teu puguh-puguh. Harita mah kuring rada lumayan reuas ku pareumna motor di palebah anu hara-haraeun. Kuring ngajak lanceuk eureun di pos anu kaparengan aya di palebah dinya. Maksud kuring bari reureuh nya kuring bari menerkeun motor anu dak dumadak teu hirup. Kuring ngajak ka lanceuk awewe sangkan ngendong di imah si Aa. Ditanya sarupa kitu teh lanceuk kuring teh jadi tenembalan teu ngajawab kana pananya kuring. Kuring surti kana eta kaayaan lamun lanceuk tenembalan berarti manehna teh embungeun diajak ngendong di imah si Aa. Nya kuring nuluykeun ngoprek motor tepati malire ka anu jadi lanceuk. Sanggeus sababaraha lila kuring ngoprek motor teu burung usaha kuring menerkeun motor teh aya hasilna. Teu kungsi lila motor bisa hurung deui. Sanggeus kitu mah kuring jeung nu jadi lanceuk nuluykeun perjalanan balik ka imah. Tapi kuring ngarasa aya kejadian aneh sanaekeunna kana motor anu jadi lanceuk dibonceng. Leungeun lanceuk kuring teh meni dipepereket nyekel kana baju kuring. Unggal ditanya ku kuring naha ayeuna mah lanceuk teh tara nembalan kana pananya kuring. Leungeun beuki pageuh nyekel kana baju kuring. Ku ayana pola lanceuk sarupa kitu teh kuring jadi penasaran. Nah kunaon lanceuk kuring bet jadi kitu. Pangangguran kuring ninggali ka tukang tina spion motor. Barangku kuring ditinggali tina spion astagfirullahaladzim. Nah anu katinggali tina spion teh gening
Gening lain lanceuk kuring. Tapi salah seorang awewe anu make baju bodas jeung katingali buukna oge mending ngaruwig. Leungeunna eta anu dibonceng teh beuki nyekel pageuh kana cangkeng kuring. Hareuas jeung kasieun jadi nyangkaruk. Komo deui anu dibonceng teh kadinge bari seuri nyikik. Kejadian sarupa kitu ngabalukarkeun muringkakna bulu punduk, jantung ratuk tutunggulan. Harita mah kesang ngajarang jangsa awak-awak. Kuring tenggereungkeun heula motor aya kejadian kitu teh. Kuring malah beuki tarik ngadon ngebut. Kuring hayang gerak tepi ka imah. Sabab eta makhluk teh teu daek ingkah wae ditukangeun kuring. Kuring babacaan sate kapolah keur nyinglarkeun eta makhluk anu milu ka kuring. Kusabab sieun anu geus leuwih ti misti. Kuring ngajalankeun motor teh teu pati malire kana kaayaan jalan. Parang di palebah pengkolan aya jalan anu ruksak, jalana anu ngalegok rada jero. Kusabab gitu motor anu ditumpakan teh jadi kaajlengkeun. Motor anu ditumpakan ku kuring teh jadi tikusruk ka kebon teh. Sigana wae kusabab kuring ngajalankeun motorna tarik. Kusabab kandel rasa kasieun teh. Ya kejadianna oge kuring kabantingkeun nepikeun katarik. Nu antugna mah kuring nepikeun ka kapaehan teu inget di bumi alam. Isukna kuring sadar sanggeus aya di imah. Bari karasa awak teh asa nyareri. Tuluy kuring nanyakeun kejadian. Saha anu nyalametkeun kuring mawa ka imah? Kusabab sainget kuring tadi peuting kuring teh labuh ka kebon enteh. Kuring nyaritakeun sakabeh kejadian anu tadi peuting ka alaman ka bapa kuring. Nya kuring oge meunang keterangan tinu jadi bapa. Untungna basa kuring kapaehan ngagoler di kebon enteh. Kapanggih ku tatangga anu parang ngaliwat ka palebah kuring cilaka. Nya harita kuring dibawa disalametkeun ka imah. Ngan aya herana naha ari lanceuk awewe kuring kamana jeung pan sidik peuting teh dibonceng ku kuring. Tapi naha anu dibonceng ku kuring teh betrobah geningan jadi jurig. Kuring oge meunang keterangan tinu jadi bapa. Cenah lanceuk kuring mah naha da teu milu deui balik ka imah. Lanceuk kuring awewe ngadon sare di imah lanceuk panggedena teh. Malahan lanceuk anu tadi peuting didatangan oge nambahan katerangan. Cek lanceuk kuring balik di imah teh sorangan teu ngadon ngabonceng. Malahan dina balikna oge teu pamit-pamit acan.
kuring ujug-ujug ngaleos teu basa teu carita. Kuring harita mah siga anu katenung ti mimiti datang ka imah lanceuk. Eta kajadian teh jadi matak ngalinglungkeun keur kuring mah. Mata kurang kaharti, kupikir kahontal ku akal sehat. Gening anu dibobonceng ku kuring teh lain lanceuk kuring. Tapi jurig nu aya di pengkolan. Jurig awewe anu sok pareng kawenehan aya di palebah dinya.